eta sim kuring nyolatan mah batur mah menang amplop hiji aing mah dua repeh bae aing teh loba omong dekeket be diintip ku babaturan tina mobil truk teh ya dibuka 50.000 atau aing ngedeg-deg hulu angen jan aing mah 100.000 berarti peci ngahlang tadi urusan amplop dua aing repeh bae ya Allah datang ka kobong Gustin wagu nu babaturan mah kabeh rata 50.000 nu aing mah kosong saduana ya Allah lebah dieu aing nek tutulung mah ka batur dah geus ulah loba omong aing nyeri hulu menang teh peci leungit amplop kosong saduana ya Allah hadir lebah kudu geus eta santri woi santri ayo santri di dia geus nya nu harita ka rumahna ulah geus ulah ngomong-ngomong bisnis kuli baris geus ka halaman ku aing nyeri hulu angan sakitnya tuh di sini ya Allah peci leungit aku amplop kosong subhanahu wa ta'ala eta jelema tukang salat eta jelema tukang ngaji eta jelema tukang ibadah komo lamun tamah kira-kira ini dia tetangga jeung tetangga ngeun pasnya bae dulur jeung dulur ngeun pahewan bae ka santri ngagorengkeun bae ka kiai ngawa bae dipenta urunan jeung pengajian garanti bae mereke nganyece bae nu kitu mah uhiri haneun kudu digaleh ku aing leus teuing kuring disebutkeun nu oge nu penting mah ulah disebut kiai edan bae bener-bener innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngajawab salam sing asup surga, nu tengah jawab sing asup angin. Wasani aula indal basyroh, salam kedua leuwih utama menurut para ulama baheula. Lamun cek pamudama salam sayang takan hilang, salam manis takan habis. Geus ieu maca salam urang ulangi sakali deui ya kagok tadi mah keur ngenyotan rokok. Benar-benar para dulur sadayana ayat 3 anu teu wajib nembalan kana uluk salam. Anu kahiji jelema edan, nu kadua jelema torek, nu katilu jelema pire. Geus lamun teu aya nu nembalan kana uluk salam sim kuring milih bae di antara anu tilu tadi. Mupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siennya disebut edan. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ja'alan nasa minar rijali wan nisa wa sida bisyu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia allazi qawiyya bidinil islamiyya wa aharra fi sanati 45 wa aharrahu Sayyid Bung Karno wa hatta fi binagraha Jakarta wabil falsafati wal imami laisa bil pancasila walakin bil qur'ani wal hadithi wal qiyasi wal ijma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahli sidqi wal wafa. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala 'azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayati ala ummati zamanun la yafqadiluhum illa ismuh. Wa qala nabi aidan an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al hadis. Wa qalat qail, untuk apa ke Jakarta kalau tidak sampai ke Mekah? Untuk apa bermain cinta kalau tidak sampai menikah? Benar-benar. Wa kama qala fi hadisi Profesor Islam is indeed not modern a system of theology please accomplish legend. Ngerti po palingan marol hok ben oleh kiai kaset bedul doang. Nuku simkuring sangat tipi hormat pemindah waktu pemimpin acara anu taweca jeung perceka bil khusus para kesepuhan, para kiai, para ajengan, para asatidul asatidah ila asdidil kiram setempat alladzina lam azkur asma'ahum anu tetiasa disebatkan asma turtimana padepokanana sekaligus kusim kuring dihormati. Mudah-mudahan dewan guru urang sing ditambah istiqomah dina ibadah, sing dipanjangkeun yuswa anu barokah, dipafarin putra putri anu solih tur solihah, sehingga tiasa neruskan perjuangan marantena. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Aparatur pemerintah min a'lal wilayah ila adnal wilayah, min ibtidai bapak RT ilal RW, bitajawuji muspika kecamatan, daulah pendidikan wa aparat keamanan minal bawahan ilal atasan, bil khusus nu jadi gubernur kudu sing syukur ulah takabur betul, nu jadi bupati kudu loba ngaji, nu jadi camat kudu sing leuwih taat, nu jadi lurah kudu sing leuwih amanah, nu jadi DPR kudu sing leuwih wanter, nu jadi DPRD ulah gumede sabab nu capek gawe mah RT gaji tepati gede moal mantak kaparaban ewe. Bener-bener datang raskin RT pusing, datang BLT RT nyeri hati diomongkan ke nutu kabere kieu lain kitu salah. Bener-bener coba geh lamun di kampung naon ya galih nangtung aya nu pasea masih dikeun piheuletan sanu di teang, padahal RT mah henteu pas ini. Bener-bener aya nu parabola parawan debol ti heula sanu di teang, padahal RT teh ilu nyolok dekeket be. Geus urang doakeun mudah-mudahan RT sing panjang umur kayak urang magis para raeh tinggal RT sorangan. Ya Allah, Sohibul Alfukah, Sohibul Hajah nu ngajadikeun cukang wasilah kumpulna urang sadaya, pangarsa Abah Muhaimin beserta keluarga tercinta Ibu Lurah Hajah Elis gitunya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu hajatna barokah serta putra putri anu baris ditikahkeun ku Gusti Allah sing jadikeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Teu hilap ka sadaya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda, pamudi, remako, remaki, remaja, remaji, nini-nini, aki-aki nu di panggung nu diburi berikut pelawari sibuk teh tadi babagi dina acara walimatul ursi. Alhamdulillah nu rumasa gaduh anak parawan kudu sing hati-hati sabab teu saeutik di zaman kiwari kulobana para kaum lelaki yang tidak mempunyai pangarti ngaku-ngaku budak santri manis di bibir pahit di hati. Minimal boga salaki kudu ka santri, maksimal kudu kanu bisa ngaji, ulah ka jelema butiti sok ngajak ke tempat sunyi nyewel susu nyium pipi. Bedul doang lulus SD lulus susu sagede mik ang muitkeun baik. Komo kawin kaki-aki bisa seperti terjadi dina televisi Malebahan tahun 98 hiji kisah Datuk Maringgi ngarebut Siti Nurbaya kabogohna Samsul Bahri. Tapi nu langkung saya kawinkeun ka kiai nu bisa ngaji ngara hirup urang diberkahi diridoi ku Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah. Hadirin hadirat sesarengan urang panjatkeun puja dan puji syukur ka Zat Allahu Rabbul Ghafur.
Allah nu maha luhur, Allah nu maha ngatur, Allah nu parantos masya nikmat panjang umur ka urang sadulur-dulur, Allah nu parantos ngadamel 7 lapis langit serta Baitul Makmur, Allah nu parantos ngadamel 7 lapis bumi anu subur pikeun tafakur jalma nu syukur ka Allah nu maha ghafur. Shalawat mi wassalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi tercinta, Rasul termulia yang selalu jauh di mata namun selalu dekat di hati kita, ialah habibana wa nabiyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marga tata titi insan berbudi, kangjeng Nabi manusia anu sejati, ngagaduhan sosok pribadi yang sangat tinggi, anjeunna ibarat gapura anu direngi-rengi serta dipariasi ku intan biduri, sehingga katingali semua alum kembang Tanjung rasa hegar kembang mawar, melati anu jadi jajat tining ati, samoja anu jadi jajat tining rasa, anjeunna ibarat lahirna dang daunan anu ngeplok hejo beri endah, sehingga sengit ngadalingding sapanjang peting, nyamuang sapanjang berang, lurus terus tembus narasat parat lebih harak dugi ka bihari, di Sabang sampai Merauke, di Masrik dugi ke Maghrib, dugi ke urang sadaya. Mudah-mudahan ya Allah kami anu hadina ieu haflah mubarakah sing diangkan umat baginda Rasulullah anu bahan ke syafaat poe kiamat. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Tekuat aing hanggra ngocok. Nyebrot. Nyatina irung nyatina sungut. Ya Allah. Hadirin hadirat anu insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tita tadi sabaraha kula dipanggil nareulekeun we tuh dak kiai nu hideung cenah. Cek aing polong. Ya Allah, ampura kasadayana sim kuring dinamian kupun ibu sareng bapak Muhammad Maman Azizi Widodo AS Sunanar Abdullah Widioningrat. Katalar eta dilakop Kiai Gempar Bu, lamun leureumpan ka Bogor, Keragilan, Tangerang, Serang, sim kuring dilakop Kiai Gempar. Lamun ka belah wetan, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya penyiaran radio Rasi Muda FM sim kuring disebut Kiai Anjas Mara. Mau percaya atau tidak silakan, tapi itu fakta dan realita yang berbicara. Apalah arti sebuah nama. Leus teuing kuring disebut Kiai Nonon oge, nu penting ulah disebut Kiai Edan bae. Bener-bener tumpah darah sim kuring di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Istri sim kuring orang Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak. Dongkap ka dieu resmi sim kuring undangan Sohibul Hajah Abah Muhaimin serta Ibu Hajah Elis melalui Abah Burhan. Nah eta dijujut-jujut ku sim kuring para kasepuhan. Abah Burhan eta kawitna kan ti Malingping sareng Abah Muhaimin ieu ternyata kami dulur. Abah Muhaimin incu bapak kolotna kula incu bapak kolot kula. Geus kula jeung Abah Muhaimin eta teu batal wudu henteu. Dekeket bae. Non salah ieu. Ampura kasepuhan ieu ngaji lamun teu kieu kalubar sia mah. Nya we ngoge di lembur husu maca kitab jeung parukunan. Karu manehna mah diburi. Usad isad belang bae balik. Atuh ieu bisi cangkel mah jeung tunduh nek balik mah balik bae bebas jeung aing. Aing ge jelema mah eureun nih. Teu jelema edan ngacaprak sorangan bae. Bener-bener ya Allah ke mangga urang judulan ieu ngaji sabab lamun ngaji teu make judul biasana balik sok linglung Bu, mustamina sok langleng, akhirna langlang lingleng asup kana gulukan barhobeh gubar ngaji poho kabeh. Sugan bae ari make judul mah melilit-lilit kana pejit nyumarambah kana bayah ngaleketei kana lambay ngalekete kana kelek nyolok kana jantung. Urang kaduh ilmu paparkeuneun amalkeuneun waktu keur di dunia beh cikruh jeung kareuheutna karasa mangfaatna ti dunia sampai parat ke akhirat. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Ampura dak ieu tepati kocokan ieu, tepati kawawa ieu. Padewan hampura ieu. Insyaallah. Denge ibu-ibu hang dikocok bae atuh kawalahan. Ya Allah. Hampura para sadayana isim kuring alhamdulillah tahadus binikmah. Sadayana nampi undangan mulut bae sim kuring 75 undangan. Tugas mulut sim kuring masih 20 hiji undangan keneh. Doakeun ku sadayana sing cageran di awak. Iya ke dongkap ka dia ngondang lagi lain ngondang yang ngomongna wayahna cenah. Atuh wayahna teh maksa nu kitu mah. Ya Allah ngeun sanajan barejeng kitu alhamdulillah sim kuring tiasa silaturahmi ka dia. Mudah-mudahan ku kumpulan urang ngadatangkeun barokah ti Gusti Allah serta dihampura ku Gusti Allah. Hadirin anu insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurah karesangkan tere. Urang mah urang ya isuk sore berang jeung peuting nu dipikiran eusi pejit bae. Benar-benar nu dipikiran si pejit jeung pejit baik si padahal di dahar kurang bakal jadi kotoran anu diinum bakal jadi pihang seureun tapi kunaon dina otak jeung hate pipejiteun bae nu dipikir
doang iya rek hajat hampura iya Ibu Hajah Elis naros ke Abah Muhaimin, Abah bagaimana kita besok hajatan, cek Abah Muhaimin, kamu nanya bedul doang. Ya Allah sim kuring emut ka putra ke berangkat tadi sore, Umi kemana, kamu nanya cek aing pira kuy anak ku yang kudu dibacakeun ayat kursi mah. Ya Allah si padahal Allah iya di alam dunia anu nyiar duit teh masing-masing tupoksina, aya nu nyiar duit ku otak, aya nu ku tak-tak, aya nu ku ceplak, aya nu ku depak, kabeh nyiar duit ku otak tukang nipu ka batur. Yo obat kuat taikam di Korea goreng tempe di bungkusan atuh nipu pan ka batur, jelema nipu mah boro-boro di akhirat, di dunia keneh cilaka. Sim kuring padewan anyar keneh geus ngobrol jeung narapidana 5 tahun di penjara, ngomongna kiai ulah hayang di penjara, cek aing polong dia atuh di penjara kasus naon aing kunaon kitu abi cenah karak mungkar di penjara 5 tahun nya naon teu pira kasusna mamaling tampar mun aya keboan cenah 10 cek aing polong dia poka batut ya Allah subhanallah. Ulah yang di penjara cing ngaco bae. Ya Allah, tukang nipu ke batur boro-boro di dunia, di akhirat geus cilaka. Masya Allah, boro-boro di akhirat di dunia ge cilaka geus ulah tupat tipu ka batur. Bener-bener nyiar duit ku tak kuling akut popongkol tak yang menitai anjingan. Ku kawalahan geus ibu-ibu kudu menyesuaikan kemampuan salaki, insya ulah eta salaki pameunangna sapoe 50.000 yang mau mobil apaan satu modal batur. Bener-bener nyar duit ku tak mirasa ya Allah sanajan leutik tapi nikmat barang dahar jeung keluarga alhamdulillah. Jadi urang mah pan identik dengan harta, bohong loba jelema nu loba duit tapi dahar kadua kentang doang, bener tuh sih ya Allah. Nyar duit ku ceplak doang kori tadi guak 10 juta be aing mati nyawa ican puguh hitunganana ya. Ya Allah nyar duit ku ceplak tukang ceramah kuring ya bu, mik nu dicekel mik kumaneh mah jarang dicekel-cekel. Dekeket beka aing datang kamar subuh siang tadi datang ya Allah ditoelan ku pamajikan teu nyinaron sakali. Aing ku kawalahan ya Allah memeh ka dieu ge dipariksa heula kanu mantri. Cenah kiai mah kurang sare ieu gangguan darah cek aing kaluhur darah tinggi ya. Kahandap darah rendah, lamun kaparawan mah darah muda ya. Lamun kan ini demam berdarah aing. Ya kawalahan ya Allah dan jamaah rahimakumullah. Teruskan nyar duit ku ceplak ya Allah tuh para kasepuhan para kiai cari cing beda imahna tapi duitna loba eta meureun tapi naon aya tamu di Jakarta kuculuk Waalaikumsalam. Ngaran orang Jakarta ngomong bahasa Indonesianya. Pak Kiai mohon maaf semalam saya begadang pas pulang ke rumah ternyata balikat ieu ngabengkelih kan. Ya Allah ditanya mungkin ini dari cecekolan Pak Kiai kan. Ya Allah Masya Allah diubaran tak Kiai buah inna atoina kal kausar ditiup jortenya nek inna atoina nek kalam nasr tah nu penting mah Quran nu penting mah ulah inna lillahi be. Diinukeun cager wallahu alam teh cager teh minta duit pan temulang deui atuh. Ya Allah alhamdulillah nyar duit ku ceplak nyar duit ku sepak tukang main bola tukang main bola pemain timnas segala dia duit eta. Ya Allah lagi kira resep kana main bola teu munafik kayak gitu. Ya Allah bener-bener tak ieu ge ieu panganten tereh main bola ieu atuh ngaji mah kudu nyambung jeung judul ngaco bae doang baheula gelut si apen bangun jeung beri prima judul cangcut berdarah panteu nyambung jeung judul kak mantap ieu aing geneteran ieu supaya nyambung kana judul jelema edan puguh ngaji kawinan nu dibahas rajaban atuh pan polongo. Bener-bener jadi kudu nyambung jeung judul nyaho kana polong orang dia polongo eta nya polongo asup ka Indomaret tarariis maca ayat kursi saja nu niupan aing. Beli es krim hiji dibuka ngebul ditiupan. Ya Allah polongo nu kitu padewan geus lamun dicigemlong mah padewan eta polongo teh tah meuli sampo ke indungna nu datang sabun colek. Eta polong geus urang ieu hirup jangan polong ieu ngaji ulah meunang tunuh jeung cangkelna doang tapi kudu boga bawaan balik ka imah.
amal kenen bener-bener ulah iya abring kadi itu pengajian ditanya di mana teteh tes pangaosan kumaha nu ceramahna beuh pokona mah rame sakit gitulah ngabahas naon kiaina atuh teh nyaho ieu polongo ieu mantap awas orang jangan polongo hadirin hadirat jamaah rahimakumullah tah atuh biasa bae nya sim kuring neteran atuh biasa bae kocok jago ge telok laju mintih bae kanu bibitna sisiripit heula kitu tah mantak aing oge sugan we asup dia kana judulnya walimah nikah alhamdulillah sebenarnya mah kula lain ku teu hayang hadirin hadirat jamaah rahimakumullah eta walimah nikah eta cek bahasa Al-Qur'an cek bahasa Al-Qur'an lamun cek bahasa Arab walimatul ursi lamun cek urang galih nangtung kawinan meureun lamun cek Jawa laki rabi bener-bener tah ieu nikah cek bahasa Al-Qur'an teh nikah hurufna 3 nun kaf jeung ha nun didinya adalah nikmat hegbu pikiran nek teu nikmat kumaha jadi panganten anyar nikmatna bahasana luar biasa dimulai aa neng ayang bebe papa mami emih bihun segala dibawa ku nikmat-nikmat jadi panganten anyar sare oge sare ngaran panganten anyar make kolambu di Cigemblong banyak kana kolam urang dia tadi na kolam bukannya ya Allah ngaran mantu sajat mulus beteng atuh hang muak pamajikana cus be mejus salakina kunung pasya ngomong naon kumaha ngomong cek salakina neng naon neng nyeunut baygon jam teu kakak pancina ireng itu bisa lempang-lempang aja kunung pasya hadirin makullah ya Allah atuh teu bisa leuba-leuba ku nung pasea datang ka beurang bu hayang makan deh meureun jeung keluarga balak kecerakan ngaran hajat ieu teu kuat teh mulus beuteung hayang muak bebeja ka salakina neng bade ka pengker heula cenah nyanak lauk katinggalan oh mohon mangga geulis ya Allah hayang muak diampet ranteng urat beuheum sapanjang jalan di tengah imah ka dapur kumaha nit cek salakina kumaha ngomongna neng jam beker saha eta nu nyawara jam beker hadirin rahimakumullah cacakan lamun geus turun mesin 2 3 jeung 4 tampolah majus di hareupeun salaki ge wani tampolah jedut bae kumaha cek salakina pohara kumaneh pengajian mulu didatangan haul Tuan Syekh Abdul Qadir dia didatangan pengajian unggal minggu datang tapi dia kunaon muak di hareupeun aing teu boga adab sakali kumaha pan ngomongna kak pan abi muak hareupeun kakak ge weuh jelema ieu atuh salaki culak cileuk aya aing naon jurig hulu ya Allah ya Allah nyaki nya mejus pohara cenah eta dia kumaha jawabna pan bisa bae rombongan eta mah ngomongna kak cenah pan hujan ge sok aya guludugan ya Allah hujan ge sok aya guludugan bisa bae rombongan eta mah tah eta bahasa urang mun bisa jeung kudu bisa sampai ke akhir hayat memisahkan kudu sopan santun ramah tamah antara suami jeung istri insya nikmatna jadi panganten anyar luar biasa nu mantap cek siiranan kieu nikmatuna salasatun faltu tabar lamsun wa qablatu wa idkhalu zakar nikmat panganten teh 3 sadayana hiji ngusap 2 nyium 3 ngasa congo gantap geus kitu tah nikmatna jadi panganten anyar ya Allah terus ga beri barang dahar bae jarut teh batur mah sagala ge aya aing mah kabeh cai pantes lagi datang ka imah kih bae cik pemajikan kunaon kih bae eueuh singkeunon aya dihareup jukut dia pajarkeun mana nu ceramah embe ya Allah dirbakullah teruskan nikmat nu kadua naon nu kadua didinya kap didinya adalah kasratul hasanat seueur kabagusanana nek teu loba kabagusan kumaha ngahalalkeun kana barang anu haram dengan melalui aqdin sahihin akad pertikahan anu sahih saha nu ngesahkeun kawin syahiden 2 saksi
numantak aya bahasa al ujroh ala qadril masyaqqah, lamun ngitung-ngitung buruh kudu tingali kacapek jeung kaberatanana. Lamun urang ngangkat saksi ulah ningali harta jeung kakayaan, ulah ningali pangkat jeung jabatan, baik nu diangkat jadi saksi teh ngarti henteu kana urusan agama. Urang ulah gagabah jeung deui lamun ngitung-ngitung buruh jeung kaberatanana eta jadi saksi berat kudu meujeuhna muruhanana. Ulah dilemur doang lemur sim kuring cukup perokok sabungkus 70.000 nyerah aing mah. Lain ku masalah duitna, lain ku masalah nempok si amplopna, tapi tanggung jawabna luar biasa. Eta jadi saksi ke kanar kakait ke akhirat aing. Panghulu naib KUA ngalafadan hungkul cek saksi sah cek saksi balikan deui nya balikan deui. Mantak tanggung jawabna resikona gede kudu meujeuhna urang. Bener-bener ulah ningali harta jeung kekayaan, ulah ningali pangkat jeung jabatan nu ek diangkat dari saksi teh tingali ngarti henteu kana urusan agama. Paham? Tah, dua, nu katilu hurufna ha. Hak di dia adalah hikmah. Naon tah aya hikmah santosna nikah, tangtosna aya dirmakullah. Segala sesuatu kejadian berang yang penting termasuk kawinan, termasuk nikahan ayah hikmahna ayah sakumaha saur Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin bahwa hikmah nikah eta aya 5. Mana? Nu pertama adalah al-walud, nu kadua kasratul ailah, nu katilu kasrus syahwat, nu kaopat tadbirul manzil, nu kalima jihadun nafsi. Bejakeun taulah teuing rada keras, moal marah, moal megat di jalan, mual ngondang deui. Ya Allah, hikmah nikah anu pertama adalah al-walud. Neng kasep geulis wallahu alam hasil istighosah. Istighosah di dieu naon? Istighosah eta lamun cek para kiai para kesepuhan istighosah itu doa bersama. Tapi lamun cek panganten istighosah istri goyang suami basah. Ya Allah, hasil istighosah, hasil berhubungan tubuh, hasil muasyarah bil ma'ruf, hasil bersetubuh dengan suami istri. Wallahu alam ting tahun mana ting bulan mana bakal dipasihan al-walud anak, bakal dipasihan budak. Budak eta biayaanan, urusanan, didikanan, arahkeunan nepi datang ka dikawinkeun doang penting ayeuna. Kuarima kapan inggis Bu? Budak leutik buat budik setepak main HP FF. ML Mobile Legend. Kapten Oleng. Direbut ku bapana. Kadi dia ulah main HP baik, gerang ngaji kadi itu bapana main ora-orayan. Kabeh urang terkena ku karamian dunia. Ibu-ibu geus sadar tiung mun dibuka geus doang soun. Buka grup WA, grup Roni rombongan nini. Bapak-bapak ge boga grup pongpet huntu ompong barang lepet. Kabeh urang terkena ku karamian dunia. Inggis putra teh didikaneun arahkeun nepi datang ka dikawinkeun. Hadirin makullah. Perlu tak inggis kuarima? Masya Allah dina HP segala macam aya. Bener-bener laju kiai HP boga tedek munafik Oppo. Lamun dibalikeun odok. HP TV barang mubah tergantung pemakaian. HP TV barang mubah tergantung pemakaian. Aya lieur sim kuring para kasepuhan, kuring magahan ngejah di imah. Ditingali anak teu aya. Cek ulah umi, ka mana ieu anak teu aya. Piraku anak batur di pagahan anak kurang teu dipagahan, disusul ku umina. Nu nyusul eueuh nu disusul eueuh. Orang nonton TV disuruh atuh aing izin. Pamajikan kiai ngahorong we nonton TV di Susompang Batur. Meuli TV, boga tedek munafik. Eta TV HP doang bawa kotok cemua bebek loba katena teu loba kandogna. Geus pilihan bedak ngaji jeung aing mah ulah lieur-lieur. Geus puguh loba gorengna urang ulah diarah. Bener-bener aya manfaatna, aya manfaatna. Alhamdulillah. Teruskeun tah. Perlu didikan. Sok inggih sieun. Kunaon? Belum lama kemarin tentang Al-Zaitun. Kabeja ka dia. Bahkan sim kuring padewan ceramah di Kota Bumi Lampung, ceramah duaan kiaina jeung di Jakarta ngabahas maulid. Ternyata cek kumanehna teu beunang maulid kudu teu beunang maulud kudu maulid bae.
cek aing bawa batu nunan al zaitun nih ay jurig ngaranna panci ku hilang. Ya Allah kunaon hampura ngalegot setik maulid cek santri isi maf'ul maulud ya isim zaman maulud isi maf'ul artina maulid isim zaman waktu dilahirkan maulud isi maf'ul waktu dilahirkan geus nek maulid dek maulud hade bae nu penting mah ngejo gede geus ulah lieur-lieur bener-bener eta mah kudu maulid bae cenah cek aing ngomong kotok dia nek ngacak-ngacak proyek. Aduh ya Allah terus kan nah anak itu perlu didikan supaya nyaho karena ilmu-ilmu agama mantap kasep gelis santosna anjeun ngarangkep rumah tangga ulah ngehukur kanikmatan menjadi pengantin anyar wungkul tapi kudu sampai akhir hayat memisahkan bahasa sing lemah lembut bahasa sing enak ramah tamah insya ulah ngen hanya ke pengantin anyar doang bener-bener ya Allah hadirin jamaah rahimakumullah perlu tah al walud nu kadua naon hikmah tina nikah kasratul ailah ngalobaan keluarga bapak umi anu ngalahirkeun sebab saur Rasulullah nu disebut indung jeung bapa di alam dunia aya 3 mana abuka wa ummuka waladan bapa indung nu ngalahirkeun urang perlu dihormati perlu dihargai sangat perlu dihormati dan dihargai kunaon ulah muja ka gunung muja ka sagara kudu ka indung jeung ka bapa heula nek minta doa ka wali nu mana nek minta doa ka kiai nu mana sanajan sorbanang ngamplet ubar udang hulunak sagedeban Vespa tetep lamun urang doraka ka indung jeung ka bapa ulah harap hirup hayang panggih jeung kabagjaan kadenge bisi aya nu pernah nyerikan hate indung jeung bapa atas wasilah pangajian penting ieu geura menta hampura dari dia moal kapanggih kaberkahan jeung kabagjaan hirup sanajan minta doa ka indung jeung ka bapa kolot mah karunyana ka anak baheula keur leutik aing inget keneh di lembur nekes meme sare di karungan heula bisi kureungit anak asup angin telok lumpat ke rumah sakit rumah sakit nage teu nyahoan kana paracetamol tapi nyahona kana cikur ngora digayem diwelkeun ku indungna bener anak mulus beteng diusapan beteng na ku minyak beri maca jang jawokan jampe nage lain kulhu lain falak binas lain solawat tapi jang jawokan mana dibacakeun ku indungna cakakak caweuweung inyuk talina calangap dibeuweung hitut jadina berekbak anak nama jus cager asup angina alhamdulillah teu nyahoan kana paracetamol teu nyahoan Allah lain ningali jampena tapi Gusti Allah ningali kasih sayang seorang ibu kanu jadi anakna paham awas tah kolot mah karunya ke anak rumah tangga anyar ja anak bisi teu nyatu ngaginggiwik nong pabeasan anak bener teu aya teu anak nu nong pabeasan kolot aya ngeri nyiuk setam ku polong-polongon eta bener-bener ya Allah jamal mahadeu ahlak anak ka kolot kolot aya besan di Jakarta kuat disumputkeun ka juru pabeasan laju kolot hayang ilu ngabesan doang batur kieu nya nganter kanu kawinan ngeunah kumaneh mah buat Pajero buat Avanza Innova inung hayang ilu dibuatkeun kana losbak dihijikeun ka lapak pan polongo eta teu diajak-ajak acannya mah ya Allah hadirin Allah ulah kitu urang mah ulah kudu hormat jeung takzim hormat kanu jadi orang tua insya teruskeun dua tah ngalobaan keluarga nu kadua nu disebut indung jeung bapa di alam dunia adalah abuka wa ummuka alaman bapa indung guru ngaji urang nu sok magahan urang kudu hormat jeung takzim ulah eta di hareupeun guru mah di hareupeun kiai meni ongko-ongkoan doang sepong bobay aya diburiun ya Allah sanajan urang sorban lojor geus jadi kiai gede cek batur tapi teu ngarah kanu jadi guru nu magahan alif-alifan di lemut urang ulah harep eta ge hayang boga ilmu anu mangpaat kaluhur moal aya pucukan kahandap moal aya karan modal pasti nyawaan aduh Allah urang perlu tadzim jeung mahaba sanajan urang kitab Fathul Muin holotok alfiyah di luar kepala ilmu mantek jaga tafsir sangat luar biasa takrib mah pakai kekemuk ku gagah ngaji tapi tengarah dari akan jadi guru ulah harap hayang boga ilmu anu manfaat kadenge
Masya Allah. Teruskan. Nukatilu disebut inung bapa di alam dunia adalah abuka wa umuka tazawajan, bapa indung mitoha. Eta ge perlu dihormati, perlu dihargai, perlu, sangat-sangat perlu. Jarang atuh anakna disakolahkeun dipasantrenkeun ti leutik geus gede pepelemna dibikeun ka urang. Non teu pelem ka je pelem. Ya Allah, urang perlu hormat, perlu takdim jeung mahabbah kami toha insya ulah eta gegedean sanajan kumaneh loba pakaya bro di juru bro dipantos di jabri gibibris dan di kolong luak diuk lebokeun tapi teu takdim teu hormat ka orang tua ulah harap tagihan pangih jeung kabagjaan. Bener-bener eta kesalaman yang mitoha demeh kumaneh bo menikah kede teu cium tangan. Santri ge santri kiai ulah kitu kami toha dak sanajan urang kiai oge tetep cium tangan ka orang tua mah kami toha bener. Ulah eta demeh kiai sorban gede udang hulus sagede ban pesma kami toha teu hormat cek aing polongan kitu. Atuh awas, adab itu lebih tinggi daripada ilmu, bener tuh. Mantap guru sim kuring nyarioskeun teu sakur-sakur nu boga ilmu make kana akhlak, tapi nu make kana akhlak make kana ilmuna. Teu sakur-sakur nu buleud eta bola saja bati bola ge loba nu buleud. Buah takokak buleud lain bola, buah cecenet buleud lain bola, bulu susu lonyot dusun. Ya artina teu sakur-sakur nu boga ilmu make kana akhlak, tapi nu make kana akhlak insyaallah make kana ilmuna. Urang ulah adigung gede hulu bisi teu muat helm. Bener teu sih? Atuh urang ge santri kiai ulah kegedeun. Bener teu? Tuh kula ge disebut kiai ge di dieu mah macan nyora. Atuh sugan cek pamajikan al mukarram gerak emam henteu daek keket padewan. Paling gagah kuring disebut angko kan meureun. Atuh cek aing kumulia amat disebut al mukarram. Ulah ibu kadina johar maknun warubama ujriya majrul jahili mukhatabun in kana ghairu amili. Seorang alim teu adab ka Allah teu adab ka jelema majrul jahili maka disorkeun jelema bodoh. Naudzubillahi min. Urang ulah gegedean ulah. Jeung ulah katipu ku penampilan deh bu. Teu sakabeh nu make jubah kiai. Tong di Mekah make jubah ngaping ontak. Dek keket be. Atuh ieu mah kula ge atuh telok sapopoe make jubah lah. Atuh jelema edan ngalak-alap make jubahnya. Aduh ieu mah kunek ngorder bae. Dek keket be. Teu sakabeh nu make jubah kiai ulah katipu ku penampilan ulah. Eta cenah kiaina sorban lojor amat ieu mah dak hareudang aing ngeueuh kipas. Ya Allah. Eta cenah sorban lojor amat atuh ieu mah bisi nu hajat ngaberkatan loba teu kabawa di ais ku aing. Atuh naon salahna? Lain ciri kiai mah lain. Bener-bener? Urang ulah katipu ku penampilan cek urang teh ulah dibaturan dak sia eta mah. Jelema na ge gombrong atau mending kene gombrong daek ngaji daripada nu botak tukang ngadu kotok. Ulah dibaturan dak sia eta mah awakna ge loba tatoan gua mah lain tato hapur ka pantek gelap. Ulah sudeun teh ka batur ulah bener-bener ulah sudeun ka batur ulah kunaon kula ngomong kieu jadi urang eta kudu bisa menghargai jelema anu bodoh ge emang manfaatan. Lamun eueuh nu bodoh, lamun aya nu paeh urang dia, sanu ngali kuburan. Atuh nu bodoh pan santri mah jeung kiai babagi amplop di masjid asa dipamenangkeun ku aing. Tenang geus lineuk mah ku aing tinggal mabes-mabeskeun bae. Kunaon kula ngomong kieu, ieu kula jelema deugel bah. Jelema bengal. Baheula aing ngilu ngariung kieu dipungkarkeun. Ulah dak cenah sia tah mah telok salat telok ngaji. Panu teu salat teu ngaji ge beteungna mah lapareun. Jeung terus terang bae ngariung baheula kana berkatna. Kuari ge gandeng aing. Alhamdulillah budak lalu tikus nyabakan besek bae tadi. Iya mah buleud cenah endog ieu mah. Ada lojor ping-ping kotok cenah. Polong. Ya Allah. Laju kuring geus diusir balik atuh henteu. Didelekeun ku aing nu mana sendal. Disumputkeun kan. Beres acara pabuih mana nyaran sendal. Orang disebut kusim kuring kuari kula disebut kiai cek batur panggih deui sasalaman nya kula eta leungeun aing dicium di bulak balik cek aing pajuh leungeun aing ku dia. Inget kana papatah kolot baheula ceng melak peuteuy telok yang hileudna tapi lamun geus jadi peuteuy sok aya hileudan. Ini seiring dengan perjalanan kehidupan roda itu berputar kawan.
Iya dong, lebih baik disakiti oleh kejujuran daripada dibahagiakan oleh kemunafikan. Anjay. Ingat, kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Paham? Gitu tanu mantak orang pamuda kemana? Kudu optimis ulah eleh ku tukang usep. Tukang usep di dia. Eta tukang usep jelema mulia. Mulia tukang usep mas. Sebab naon mulia nak nulungan lauk kercilekep. Kudu optimis, kumaha optimis tukang usep teu can ge meunang geus mah wadah anu gede. Bener teu? Sanajan urang hirup beboloket ku dosa keneh, degel keneh, beuki ulin keneh, pengal keneh, ibadah ka Gusti Allah mah ulah ditinggalkeun, paham? Kitu maksud kuring. Bener ulah eta cek urang dia teh salat ka neraka. Neraka boga bapak kolot urang. Awas tah, nu salah jangan dipukul tapi kudu dirangkul, nu salah ulah digebuk tapi kudu dipeluk, tuduhkeun arahkeun ku urang. Paham? Iya, jadi kiai jangan hanya bisa menghakimi tapi harus bisa memahami. Ini tentang perasaan, guys. Atuh iya dong. Atuh cek urang, oh sia tang ngaji mah daekeun hujan gede. Atuh daekeun batur mureset deui karak endek hijian. Bener-bener? Tenang bae paling nek di ale bae heula ya. Nah, kayak geus timus lah nama ya. Atuh tinggal ngajlot bae ka dinya. Ya hadirin berkullah. Ya Allah hadirin jamaah rahimakumullah. Ulah adigung gede hulu, bener? Tingali tangkurak Raja Namrun sakitu gagah hebat jeung kuat paehna kunaon coba? Kurengit. Allah teu nitah bala tentara malaikat, Allah teu nitah gunung meletus, tapi Allah kirim hiji reungit pikeun maehan si Namrun. Eta reungit asup kana jero liang irung Namrun, dikorek-korek ku si Namrun, podar Namrun. Hadirin rahimakumullah, Raja Namrun anu sakitu gagah hebat jeung kuat paehna ku reungit ku nu leutik. Geus urang ge ulah sok ngaleutik, anu leutik nu leutik ge dicabakan mah ngagedean. Kamana kumaneh? Paham? Tingali rama urang sabaraha rama? 5 jempol curug buang cingir putri cingir beneran. Ieu jempol ngeunah teh kecap jempol mah teu diarah ku nopat teu aya hartian. Paham? Ieu curug menang 3 gagah na bae. Bawa sana ambil sini teu diarah ku nopat teu aya hartian jajal dahar ku curug hiji. Kira sebeuna. Ieu nu ieu menang 3 jangkung gede na bae. Bakyu ieu. Teu diarah ku nopat teu aya hartian tapi lamun ngarangkep ke numuk bedas nyekel gelas minum cai enak kieu. Alhamdulillah. Aing minum mah rolohok ka dieu kabeh. Ampun aing merungkat besti. Ya Allah. Hadirin hadirat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngarangkep babarengan mantap saur Imam Al-Ghazali, kun kalyaden wala takun kal udunen. Hirup kudu doang leungeun 2 ulah doang ceuli 2. Kumaha leungeun? Atel nu katuhu digarok ku nu kenca, atel nu kenca digarok ku nu kateuheu. Ka atel saduana silih garoan leungeun mah. Tapi ceuli ocoy hiji. Boro-boro panggih sesalaman canyorang nu mantak ulah geurang aku jawara daria lamun teu can bisa ngegel ceuli sorangan. Hayo geurane kumaha eueuh nu jago hirup di alam dunia mah iwal ti kotok. Bener? Urang mah pantampo lah ngomongna saha aing atuh ku usaha. Atuh coba pikiran kurang. Bener teu? Komo eta mah leuleuh tatangga ka beli kulkas kumaneh nu dibawa ka puskesmas. Leuleuh itu usahana maju kumaneh nyeri hulu angan. Tatangga ka beli mobil kumaneh diipus atuh modar. Hasud beka batur, hewa beka batur leuleuh usahana maju. Teu saeutik taneuh batur, teu saeutik buruan batur di aur ku taneuh pamuragan supaya bangkrut usahana. Teu saeutik pesantren di aur ku paniisan supaya bangkrut eueuh nu ngararajina. Ku hewa jeung hasud ka batur leuleuh tatangga maju kapan nasib jelema geus ditakdirkeun ku Allah. Bener? Aya nu sapopoe tukang ngojek bae kudu siap kapanasan kahujanan. Aya nu tukang dagang kudu kesel siap nungguan pelanggan. Tukang ceramah kudu siap gogorowokan. Aing ge teu can ngagorowok beh mere duit. Ngeunu karunya aing mah tukang tinju. Tukang tinju can bengep we beungeut siring tumukan. Meus nu menang ieu nu eleh.
jadi sesuai tupoksina ulah sok sirikan jeung ulah hewaan komo hasud ka batur dengekeun masyarakat galih nangtung iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul khataba wahai masyarakat galih nangtung kudu sarieun anjeun boga kana penyakit hasud kunaon kitu li annal hasada yaqulul hasanat karena penyakit hasud bakal ngalebur kana amal-amal kabagusan daekan eta jelema salat nama rajin eta jelema pengajian nama daek eta jelema sedekah nama ngeun dina hatena boga penyakit hasud tukang sirik tukang pidik tukang jahil kana kabatur maka seluruh amal kabagusanana bakal dilebur ku Allah Subhanahu wa taala eta jelema tukang salat eta jelema tukang ngaji eta jelema tukang ibadah komo lamun tamah kira-kira ini dia tetangga jeung tetangga ngeun pasnya bae dulur jeung dulur ngeun pahewan bae ka santri ngagorengkeun bae ka kiai ngawa bae dipenta urunan jeung pengajian garanti bae mereke nganyeye bae nu kitu mah uhiri haneun kudu digale ku aing kadenge naon molototan aing ya Allah Masya Allah ulah eta sok tetangga meuli mobil eta meuli mobil ge ngajual kebon ngajual sawah nek naon ge gituan jor teuing tetangga boga mobil sugan aya injeun urang bener-bener sok hewa karah aing mah eta dekeken ya Allah terus kan geus jam 11 ya Allah dok dong jelema apong baik teruskan Masya Allah tah mending babarengan ngarangkep ulah sok sing-singan bener-bener iya ge nu hajat ya Abah Muhaimin iya ondangan ka dia ondangan sok merebeas teh lok di dia sabaraha liter bo 5 genep gitunya di Cigemblong gampang di eta teh kana tobas teh nya di Turuban make tiung gampang kumaneh make tiung datang ka pager ayu di pariksaan nu batur mah sagala aya kue tumpang teh nu kumaneh mah beas bae burung balik deui ka imah ka isina aing macan kunaon datang cenah ka pager ayu teh di pariksaan cenah aya batur mah ena naonan urang mah beas bae cenah dasar ngan boga 5 liter cenah urang cek salakina moal enah ieu tukerkeun burung nu 2 liter kana kue los 3 liter ditukerkeun dasar ngan boga 5 liter ya nya 3 liter pake mere beasna 2 liter pake kuehna atuh eueuh deui di imah datang ka dibalik di beta imah ka kumaha cenah urang ieu naon dahar engke boga beas 5 liter dibikeun kana Abah Muhaimin kabeh ngahaneng be salakin dahar atulah bingung-bingung cenah dahar ilu bae cenah urang kana Abah Muhaimin kabehan boga anak 12 dibawa kan ya Allah laju hewan nu hajat moal daripada tadi tong-tong acan kurang bener tuh jadi kebersamaan iyalah ku babarengan sagala ge nu gede butuh kanu leutik nu leutik butuh kanu gede sehingga terjadilah simbiosis mutualisme paham ya Allah gitu pajarkeun meureun aing kieu yuk ngacoba hampura ka sadayana ngomong bebeledagan teu puguh kasar ngomongna hampuranya baheula meureun ieu sim kuring keur ngajuru tadi adanan ya Allah teruskeun naon tadi al walud kasratul ailah nukatilu hikmah tina nikah adalah kasrus syahwat boga tempat pikeun nyalurkeun syahwat mantak neng kasep geulis lamun santosna akdu nikah geus sah ngajadi suami istri nalika salaki aya kode neng pesawat siap mendarat jawab ku neng gelis landasan siap menerima tuh gitu kuduna cek salaki neng pesawat siap mendarat landasan sedang becek stop eureunkeun berarti eta istri urang keur head keur men lamun cek Jawa ramah si bewok muntah darah si bewok muntah darah si botak merana orang panganten anyar sanajan panganten anyar ge ulah dipaksakan haram hukumna kadenge atuh daekeun eta kilometer ge 80 nya ngabejakeun sedang becek atuh turun deui ka 10 ngok ya Allah ibu-ibu ge kudu boga kode jeung pamajikan komo urang geus loba anak kudu boga kode jasa kunaon atuh kuring mah boga kode jeung pamajikan
Umi lamun dedehem 3 kali berarti orang siap tempur. Dekeket be. Ya Allah, dina hiji waktu pura ketua Pak Idris, Masya Allah, dosim kuring sing kuring keur ngopi ngarokok. Eta umina geus dedehem di kamar 3 kali dipaehan ku aing rokok. Kopi can beak dikasisikeun geus siap bae karek datangan panto kamar dedehem sakali deui. Aing mundur deui ka buri bocah aing offset dia biasana ge 3 ya offset. Ya geus ulang kudu ngarti kana dedehem kerep jeung carang eta kabeuki jeung kahayang salaki bener-bener. Lamun ibu-ibu ngajak salaki tina teu daekeun males sampai daekeun ganjaranana sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Alhamdulillah nyorong teu maehan Yahudi atuh mending hantem jeung salaki. Mantak naon bisi isin beri ngeteh kieu ngobrol we kieu tah. Dak aing hanginum ngaco. Bari ngeteh be ngobrol kumaha ngomongna ngabunuh Yahudi yuk. Cek salakina atuh hayu bae cenah. Hayu bener Pak datangan setengah hiji ngalilir deui paehan deui Yahudi atuh hayu der deui. Datang ka setengah 4 buarkeun deui kurang moal dipaehan deui Yahudi kumaha cek salakina geus podar kabeh Yahudina ge cenah. Urang geus teu kawawa bedul doang. Ya dekeket bebo. Ya Allah tina teu daek eta salaki kurang ku dikucumel daek sampai daek ya. Ya Allah Masya Allah atuh pengperihun maehan Yahudi mah atuh mending maehan eta mantak ilmu bikang mah gagah pan bisa maehankeun bisa ngahirupkeun. Bener-bener kudu syukur jadi ibu-ibu saeutik ibadahna gede ganjaranana bener teh. Ningali salaki biar marah mah sanajan keur teu boga duit tetap senyum indah mempesona ganjaranana sorjang ningali Hajar Aswad. Masya Allah daek nyium tarang salaki cek urang eta ganjaran sajang nyium Hajar Aswad komo lamun harideung masalaki nanya. Atuh ya Allah cek bapak-bapak kami kumaha kiai atuh bapak-bapak ge sarua Pak sakecrot nyium tarang pamajikan maka sarajeng sedekah 7.000 kuda. Alhamdulillah boga kudan atuh mending nyium pamajikan. Kumaha cek pamuda kami kumaha kiai pamuda ge sarua aya pamuda dieu dengekeun kudaria pamuda ge sarua saketrot nyium tarang kabogo maka sarua jeung nyium 7.000 jubur monyet. Hakan kudaria podar dia kuai ngeunah beutong yang sarua bae. Ya Allah tah Masya Allah tah ibu-ibu mesralah mesra insya Masya Allah. Jadi antara suami istri kudu mesra. Orang teh apa nek ka pangajian ka dieu jebleh nah kurang kadisi nong pan mirasa eta mah balik terus pengajian Kak di sini dahar sanguna di dinya nya eta laukna di dinya kami nek pengajian heula Assalamualaikum sakit naik ngaji masih ulah kudu mesra bebeja insya. Jadi kudu rubah akhlak urang tina goreng kanu hade ulah ngeun hakur ngaji jeung ngaji baik tapi kudu bisa makena hese tang ngaji mah pan judulna hese geus mah ngajina hese kabisana hese makena ge hese ngeun urang kudu aya nu rubah pira kudu mun urang aya kemauan jeung kahayang bersungguh-sungguh dalam ngamalkeun ilmuna insyaallah kege aya jalan terbuka hidayah ti Gusti Allah kitu tah. Kasrus syahwat nu katilu hikmah tina nikah adalah boga tempat pikeun nyalurkeun syahwat. Nu mantak Pak lamun urang lelempangan ka tempat jelema loba bisi pendak sareng awewe montok denok bae nolerkom ulah sampai kagoda sampai tengah dahar tengah nginum inget bae ka eta awewe iza nadzarta imro'atan fi tariqi jamilatan farji ila hali-halianna fiha kama fiha. Lamun urang lelempangan ka tempat jelema loba panggih jeung awewe montok denok geulis mirasa menit teu seubeuh dahar teu seubeuh nginum inget bae ka bikang nu eta aya geus boga mah balik ka imah hantem tanu di imah rasana mah sarua bae bener
Wanita itu bukan untuk dipermainkan tapi untuk dimengerti. Dikeprokan aing bocek padewan gagal ya kiai tengah mantuan aing. Tenang padewan. Ya Allah. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena wanita bukan untuk menjadi pemimpin keluarga. Paham? Kenapa wanita tidak dijadikan dari tulang punggung? Karena wanita bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa wanita tidak dijadikan dari tulang tangan? Karena wanita bukan boneka, lain cocokan, bukan untuk dipermainkan. Kenapa wanita tidak dijadikan dari tulang kaki? Karena wanita bukan untuk ditincak, lain pikeun diinjak, lain pikeun nyeri. Tapi Gusti Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam sebelah kiri. Artinya perempuan harus dimengerti hatinya, harus disayang, dipeluk, dibelai, didedetkeun. Itulah perempuan. Ya Allah. Masya Allah. Benar-benar jadi kudu syukur ka Gusti Allah jadi awewe seeutik ibadahna gede ganjaranana. Mantak amalkeun aplikasikeun ilmu naon anu parantos dipetik ti guru-guru urang insya. Terus bae jelema apong ya. Doang kendek cek supir terus got mah beak sabeula. Jeung kakak bisi nek balik mah atuh jor teuing bebasnya bebas geng deng enek ditungguan bae cen. Ampun aing kumaneh mantuan mayeran teu ngaca bae. Hadirin hadirat yang Allah kitu tah ladang ngaji amalkeun aplikasi kunaon sok inggis urang kuaripan kuari loba nu memahami agama dengan secara sempit. Wahabi anti mulud anti rajab anti tahlil anti marhaba anti gores bener ain memahami agama dengan saja liberal saha tuh LGBT dirukung ku rombongan manehna nan LGBT elna lesbian bikang bogoh ka bikang nek adu dompet ge nanan ge na gay lalaki bogoh ka lalaki nek adu gantar be nanan be na bisek manusia yang tidak puas dengan sesama lawan jenisnya akhirnya binatang jadi sasaran kebo diperkosa embe di besmeu yo ngarti teu sih kana mesmeu oh nya ai tena naon tena transgender ieu adalah lalaki hang jadi bikang hang jadi lalaki muncullah di negara urang di negara Republik Indonesia mana tuh di dunia artis Lucinta Luna eta teh lalaki bu dibawa ke Thailand dibawa ke Korea dioperasi dipotong manukna eta ndogna ka mana nya aya nu nanya ka sim kuring wadewan Pak Kiai ngeunah entah nu kitu atuh teh nyaho kolong nanya ka aing ngan dijawab ku sim kuring pernah ngadahar katoprak eta ngeunah sebab make bumbuna make kacang geus lamun ngeunah lamun eueuh kacangan eta ngaheulung ya Allah. Jadi liberalisme ilah nu kurang kudu diperangan supaya ulah aya di negara Republik Indonesia minculak ngarang bae lalaki yang jadi bikang jadi lalaki bener-bener. Nah, siapa bilang santri tidak NKRI, siapa bilang santri anti Pancasila, bahwa kekumpulan kieu teh buah daripada Pancasila bener-bener. Coba nek dites kusim kuring sampai meh beres Pancasila ngartih teu ieu masyarakat galih wadewana aya nu hajatna jaro bener-bener. Coba ulang isin kena aing dah aya padewan. Coba Pancasila 1 benar 2 3 4 5 tepuk tangan percis anak TK. Berarti benar ya Pak Dewa Ibu Lurah Abah Muhaimin masyarakat digalih nangtung benar-benar ANKRI serta Pancasila. Siapa bilang masyarakat galih nangtung tidak anti NKRI kumpulan kita buah daripada Pancasila mana Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa pansok dibaca kurang jeung kesepuhan mana la ilaha illallah la ilaha illallah. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Nek teu beradab kumaha Ibu Lurah beserta Abah Muhaimin selaku Syekhul Hajat para kesepuhan diundang hayong didoakeun bener-bener beradab dengan menyentelkan hati ngahotspot ka para guru-guru urang ja urang mah rumah sahirup bolokot ku dosa bener-bener. Nah, 3 persatuan Indonesia kuari ngahiji yeuh pemerintahna aya masyarakatna aya kiaina puguh aya alhamdulillah.
tiung nu koneng nu putih nu beureum nu hejo nu pink kabeh aya peci ge anu hideung anu putih anu nyungcung doang karonggoni kabeh Indonesia. Benar tuh? 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ieu satumpuk acara ti A sampai Z diwakilan usaha ku MC. Ieu MC ditilik-tilik ku kula hampura Al Mukarram doang petugas KUA. Hampura buana mah wadewan ngawinkeun kula jeung rangdang ora ieu. Ya Allah. Terus kan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nek teu adil kumaha Abah Muhaimin ngondang ka urang sadayana beserta Ibu Lurah kabeh berkat di bagian. Bener teu? Ngeun aing doang nu teu can. Adil bener teu? Adil kabagian kabehan ge boro-boro anu hirup nu maot ge kabagian Bu. Pan ngadoa tadi kasepuhan orang Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba jadina dan seterusnya. Benar-benar kebagian adil dan beradab kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebagian boro-boro nu hirup nu paeh kebagian mantak urang kieu kudu babarengan anak urang supaya ngararaji supaya inggis bisisieun zaman kuari mah loba ajaran yang menyesatkan. Supaya bisa membaca sholawat ngartikan agama. Untung masih enek para kesepuhan para kiai. Alhamdulillah doakan kesepuhan orang sing palalanjut umur. Untung masih aya kiai santri mautul alim mautul alam maut para kiai alam dunia pun akan hancur binasa. Untung aya santri sok maca sholawat dibaca ku Tuan Syekh mana Allahul kafi rabbunal kafi wajadnal kafi likulil kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Ieu bah dia calangap doang panggilnya tulisan benernya lain deui laguna sia mah eta mah isuk-isuk ngopi berang-berang sore-sore peting-peting rek sare hudang sare rek ngaji ker ngaji ge muna sama gareunuknya ngaropi baik. Ya Allah pokoknya mah boga duit penting mah ngopi beres. Coba bikang mah bah isuk-isuk karena korpus kolosiumna gede awewe mah kunaon bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu wadewan. Coba ge leungeun katuhu ngagoreng lauk leungeun kenca ngelek anak suku atau ngepel ngaguas sungut ngawekot nyari kanan salaki bisa berapa gawean tak bener tuh loba ayo urang apa lalakinya isuk-isuk beres sholat subuh diuk di kursi hareup ngopi ngarokok dugem diburi beli nyanyi India lagu Tumhiho. Masya Allah urang mah kurosan mantap ulah sok maido bae ka pamajikan bener-bener. Jadi harus bisa memahami lah insya terakhir aku ngaji anak kurang inggis ayah kiai ayah santri mah alhamdulillah. Nah eta santri lamun cek bahasa urang santri lamun kamus bahasa Inggris suntri kamus bahasa Inggris suntri jadi lain santri sun artinya matahari tri artinya 3 berarti santri itu matahari ketiga. Siapa matahari pertama? Junjunan baginda Rasulullah Muhammad. Siapa matahari kedua? Al ulama warasatul anbiya, para ulama jeung kiai pewaris para nabi. Matahari ketiga ya santri. Santri sok nyaangan ku elmuna para ulama jeung kiai. Santri kamus bahasa Inggris suntri, bahasa Inggris mah kan munafik. Doang sun silak dibaca sansil. Celear dibaca clear. Tehe mite dibaca dedemit. Jadi munafik bahasa Inggris mah. Tapi santri naon dibaca jeung ditulis sarua Bismillahirrahmanirrahim dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim mantak anak orang supaya bisa ngarajit ngan santri ayo oknuman aya kuring geh boga santri aya 10-an mah di imah mang tetah ngaji mah poe woi mang santri hayu ngaos balag-balag mohon aka menang 5 menit aing teu percaya diintip ku aing dina kaca santri aing ngintip aing dina kaca pahorong-horong cing kolong dia. Ya Allah Gusti nanti liur ampura kasepuhan kuring boga tanggal Aceh diburi imah lan sok ngadahar aya buahan tilok jangan ngomongna boga aka boga urang bae pan setan. Ya Allah maju kula marah henteu ngan harnak doang. Seutik dina hiji waktu ampura
di pelangan ku simkuring kasep sanajan aka teningali geh saha ieu nu ngala Aceh insyaallah Allah mah uningaeun dibalas ku si eta mah aka sanajan Allah uningaeun geh Allah mah telok loba omong cina ya Allah Gusti aku dak nyeri hulu dak mantap ulah sok maidokeun eta kana urusan santri di imah daek keket komo santrina nu laletik mah nu dua di pagahan diburi mah gegelutan tacan hordeng kiai pake pangusut leho datang ke isuk-isuk bau jurig sing goreng sieta mah modal dina benteu pak kiai ada urang bapan ngahare-hare bae tenang bae bener tuh ih capeun kiai ya Allah Gusti nu agung dek keket be capeun ya Allah teu santri ngan eta santri bu lagi nyolatan teh nyolatannya pan teu buka duit ya ngautang rokok 20.000-an ka warung kumaha ngomongna tenang teh balik nyolatan mah cair ya kege cenah ngomong ya Allah cair laju panggih jeung aki-aki geus reot bae lempang lagi kumaha ngomongna jeung pada babat dak minggu hareup cenah nyolatan deui urang batur lempang kene beda kureh ya Allah lajunya oke herak ampura ieu pengalamannya ya Allah tak eta Ka Idris dulur simkuring senior simkuring guru simkuring Ka Idris di desa Cisangkunya ya Allah doakeun sing panjang umur eta simkuring nyolatan mah batur mah menang amplop hiji aing mah dua repeh bae aing teh loba omong daek keket be diintip ku babaturan tina mobil truk teh ya dibuka 50.000 atau aing ngedeg-deg hulu angen jan aing mah dua 100.000 berarti peci ngahlang tadi urusan amplop dua aing repeh bae ya Allah datang ka kobong Gusti nu agung nu babaturan mah kabeh rata 50.000 nu aing mah kosong saduana ya Allah lebah dieu aing nek tutulung mah tutulung we ka batur dah geus ulah loba omong aing nyeri hulu menang teh peci leungit amplop kosong saduana ya Allah hadir lebah kudu geus eta santri woi santri ayo santri di dia geus nya nu harita ka rumahna ulah geus ulah ngomong-ngomong bisnis kuli baris leungeus ka alaman ku aing nyeri hulu angan sakitnya tuh di sini ya Allah peci leungit aku amplop kosong ya Allah geus urang nek tutulung mah tutulung bae ka batur bener-bener ya Allah eta santri Masya Allah santri mah pan calingker kak atuh teus ngariung kieu pan menang besek datang ka kobong lapar besekna sarimian diasakeun sarimi asak ringkok eueuh gayung masjid cokot apa perhitungan ya Allah atuh aki-aki nek nakol bedugi sugi-sug ripuh nyabak karena pancena jubur aing rada cepel eta minyak sarimi eta rada ngajeroan pancena rada panas kieu cabe sarimi ya Allah nek nutuan cabe eueuh panutuna aya susur kiai di panggimaran dicokot dipake nutuan cabe atuh kiai nek berjamaah subuh dimulai usoli sampai maca Fatihah beungeutna beureum nahan adak laju kiai eureun salatna atuh henteu kiai ieu moal eleh geleng terus salat mah maca surat nage wasyamsi wadhuhaha orang itu kuat kunahan lada ya Allah santri kiai moal eleh geleng terus bahas ya Allah Gusti nu agung oh teh santri tak ngeun kaistimewaan jadi santri eta kaistimewaan yo dahar di kobong 10-an pan eta kokod nu kumaha macem aya ramo nu mentis cenang aya nu geus asak aya terus bae bu dihuap-huapkeun padewan sugan teh mah goreng bawang goreng mah cenang babaturan betus sehat ya ya Allah dahar ngampar dina daun cau nya daun cau diamparkeun sambal goang teh samara 12 cabe genep bawang genep sambal goang ditambah ku daun undang deur ya Allah jol be embe atuh daun cau digusur ku me sangu acak-acakan layu santri eureun daharna pantang bagi santri mundur tina medan perdaharan pancong terus pancong sehat sanajan menurut ahli kesehatan itu mengandung bakteri tetap kuliwet panas cager alhamdulillah sanajan deugel jeung bangal di balena geus balik ka imahna mah sok jaradi kiai eta santri alhamdulillah kunaon eta teh
mungkin salah sahijina doa nu jadi guruna serta kaikhlasan nu jadi guruna magahan kan nu jadi murid-muridna nu mantak kuring sok di mamana ge ngomong santri kudu mahabah jeung taklim kan nu jadi guru ulah adigung gede hulu sanajan geus gagah ngajina paham kitu tah urang sademeh gurunya ngaji aja-ajahan urang mah geus ngitab teh sombong teh urang ka guru pohara ulah kitu ulah insya hebat tah santri mah balik namah kai mah nasok jara di kiai jadi pelita di tengah-tengah masyarakatna itu keikhlasan guru-guruna nu mantap awas urang nu hade barokah kukumpulan atas wasilah Abah Muhaimin beserta Ibu Hajah Elis sekaligus lurah di dieu perkumpulan urang ulah ngan hukur di alam dunia tapi hayang di alam akhirat siling tulungan dina arah-arah kahadean insya hadirin hadirat jamaah rahimakumullah wari geus 11:30 ya geus 11:12 dua deui berarti tadbirul manzil artinya itu didikan ekonomi neng kasep sing tarimakeun nasib takdir ti Gusti Allah nek boga duit teu boga duit tetep rumah tangga mah jalan sing repok cek kolot baheula teh mah ulah sing-singan kulantaran teu boga duit teruskeun sanajan berjeng kuku mage aing lain jelema apong engke hayang keneh mah ondang deui babarinya doakeun sim kuring enjing masih acara mulud ka di Hunibera kewengi langsung ka eta mana tah ka Cipanas keuih ka Cisoka Tangerang aya di Cicurug Tangerang aya masih aya di Bekasi aya tah terakhir kisim kuring di Cirebon sareng Purwakarta doakeun ku sadayananya eta mah ke malam Jumat deukeut eta mah di Desa Cibantal Kecamatan Cikasur Kabupaten Leuwiliang Provinsi Leuwi Goyang hadirin rahimakumullah pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tapi lidah lukai hati entah kemana obat ku cari kupu-kupu di pohon jambu anak Cina dagang kain kalau rindu kepadaku jangan cari orang lain billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.